Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang, ayeuna bagian anu ka 104 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel Dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang mah sok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka 104. Kumaha salajengna? Sor cekopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tempak dong dong tes. Para wargi sadayana, urang tinggalkeun heula kayaan di karatona Nyewisik. Ayeuna urang caturkeun deui lalampahan si Giwang jeung Nyi Ebah Katut Jaka Satria anu keur lumampah nuju ka Gunung Guntur. Si Giwang anu ngagunakeun elmu napak sancang ngaliwatan raga Nyi Ebah ngajadikeun lalampahanana jadi leuwih cepet tibatan waktu anu sakuduna. Kadang bisa nyusul anu geus lila lumampah. Tiluanana harita karek reureuh harita teh sanggeus kira-kira tereh deukeut ka suku Gunung Guntur sarta kudu ngaliwatan deui 2 lembur kakarak bakal nepi. Alhamdulillah, urang teteh lagis ampir nepi ka tempat tujuan. Sapoe sapeuting deui ayeuna urang bakal nepi ka tempat tujuan, Jaka. Ceuk Nyi Ebah bari marah mah. Tapi mon seug uing teu nginjem raga emak mah, uing moal bisa ngagunakeun ilmu papak sancang, moal bisa gancang lumampah model kieu mah euy. Lain atuh. Nah harita Giwang teu mikir ka palabadinya. Taya niatan ngagunakeun elmu napak sancang nalika munggaran panggih jeung akang atawa nalika panggih jeung indung saacan panggih jeung akang. Nah Giwang teu nginjem raga pikeun ngagunakeun eta elmu. Meureun urang geus leuwih ti heula datang ka ieu tempat. Nya eta
uing ti poho euy Kang. Teu inget sa eutik-eutik acan. Oh, nya mak. Lapar teu mak? Uing ge asa geus lapar. Aduh. Lapar teu mak? Giwang, keur mamah lain mikiran beuteung lapar atawa henteu na. Ku ngadaharan bong borosan oge geus cukup we keur berit kieu mah Giwang. Nu aya dina pikiran emak ayeuna lain lapar hayang dahar. Tapi kumaha engke teh urang supaya hasil metik kembang gandapura dina mahkota tanpa halangan naon-naon. Urang teh bakal panggih jeung musuh isukan teh. Kumacarana sangkan teu bantrok. Bener teu Jaka? Ceuk Nyi Ebah bari ngareret ka Jaka Satria. Laras pisan. Ayeuna mah urang pikirkeun carana. Sangkan urang bisa tepi ka tempat tujuan kalawan lancar. Bisa metik kembang gandapura dina mahkota tanpa kudu loba deui halangan ti pihak sejen Giwang. Walon Jaka Satria. Ari akang sarwana bae euy nyarita teh jeung indung uing Kang euy. Si Giwang jol nyarita kitu. Har. Nah kumaha kitu Giwang? Giwang bet nyarita kitu. Apaan bener urang teh kudu nyiapkeun sagarupana Giwang? Oh, sabab arek teu bisa panggih jeung musuh kumaha atuh Kang. Lantaran anu datang ka Gunung Guntur teh jelas lain urang wungkul. Can meureunan kudu nyang harepan Nyewisik anu boga eta kembang. Urang teh bakal tarung ngadu jiwa, bakal campu jika nama ya tarung teh Kang. Jaka Satria jeung Nyi Ebah tembong silih teuteuk. Caritaan si Giwang memang teu salah. Maranehna datang ka Gunung Guntur teh arek ngadu jiwa. Tah, ayeuna geus mimiti nyedak kawan Cipeuting euy. Urang milureuh heula we yu ah di imah warga. Lembur diharap geus deket jika nama tuh mak Kang. Si Giwang nuduhkeun ka tempat anggang. Rentul ngasuhnan imah anu pating carelak cemporna harurung tembong caang. Nyi Ebah satuju. Pon kitu deui Jaka Satria. Atuh jung. Harita tiluanana carengkat nangtung tina jukut garing tempat maranehna tadi dieu. Tapi na atuh karek oge tiluarana carengkat nangtung. Ngadadak harita tibalik tatangkalan tempat anu lumayan poek. Aya hiji cirim ngolebat terus pancu di tempat kosong. Si Giwang jeung Nyi Ebah katut Jaka Satria jadi pada ngaranjuk kaget. Waktu aya jirim jalema anyar datang halangan jalan teh. Curelat, jeleng, celegedeg. Si Giwang harita nyerengeh seuri ka eta jirim jalema anu anyar datang. Olo mani ruas euy. Saha maneh euy? Di mana? Jeung naon tujuanna bat ngahalangan kana lengkah kuring tiluan euy? Tanya si Giwang. Eta jalma nu tayalian timbah buyut giling-giling kadenge nyarita. Kula ngahaja ngahadang lengkah Arandika tiluan. Sabab diantara nyaeta Andika Giwang sarta Andika Ebah. Hulu Andika duaan arek dipentak ku diri kula. Andika nu saurang deui mun hayang salamet gancang tinggalkeun ieu patempatan deuleu. Cek Mbah Buyut giling-giling bari semu ngusir ka Jaka Satria. Si Giwang sanajan bener can pulih kakuatan dohirna, tapi batin jeung pikiranna mah masih keneh jalan jeung panonna telik kana kayan eta jalma bisa ningali kalayan atra. Nyi Ebah jeung Jaka Satria oge bisa ngarasakeun jeung ningali eta jalma beuheungna bolong. Wah, buah dedemit eta mama euy. Beuheungna bolong geuning mah. Hati-hati Giwang. Giwang, tingali panonna.
Eta jalma sorot panona mungguh beda. Eta jalma jiga nu kasandingan ku dedemit arwah kapanasaran jiga nama Giwang. Cek Jaka Satria. Oh Kang oi, uing kudu ngarogo sukmo kieu cara nama oi, supaya bisa ningali sanu ngancik din awak eta mangkluk arwah kapanasaran saha jigana ieu. Nya Giwang, keun ku akang jeung indung Giwang arek disanghareupan eta jalma. Siap Kang, siap. Si Giwang unggul. Si Giwang saterusna ngarogoh sukma nempo ngaliwatan jalan pintas atawa jalan lemas. Nyi Ebah sabenerna mah geus kasinggung ku caritan Mbah Buyut giling-giling harita muncereng. Saha Andika? Tong sangeunahna nyarita teh menta sirah kuring jeung anak kuring sagarupa. Naon maksudna? Naon tujuanana? Cek Nyi Ebah. Jaka Satria anu sarua ngarasa tugenah lantaran diusir kadenge nembrong ngilu ngomong. Sangeunahna anjeun ngusir kuring. Tur bisa kitu lur, anjeun menta sirah. Teu bisa kitu lur, anjeun menta sirah jalma lir umpama menta naon wae. Ngaco pisan Andika mah cumarita teh. Beung Andika bolong tapi bisa hirup. Aneh. Memang Andika kabe moal nyawa saha kula. Anu jelas masih rasa Ebah jeung si Giwang kudu bisa dibawa ku diri kula. Jalma model gitu mah memang kudu dibinasa dialapati. Memangna kuring teh jalma teu otakan. Menta hulu aing jeung anak aing jika kanu gelo geuning sia mah. Si Giwang harita noel leungeun Jaka Satria bari nyarita. Oh Kang, ku uing geus ditingali Kang euy. Geuning eta teh sukmana Mbah Buyut giling-giling euy. Ngancik kana raga eta mangkluk. Cek si Giwang. Mbah Buyut giling-giling. Mbah Buyut giling-giling Giwang. Nyi Ebah jeung Jaka Satria duana pating ranjuk kaget setengah terpercaya. Mane geus ngarogo sukmanya Giwang. Ayeuna mane arek narima karena nasib moal. Ajal binasa ku leungeun dewek. Sirah mane jeung sirah indung mane arek digubuk ku dewek deuleu Giwang. Mbah, urusan nyawa mah kumaha cek anu ngerasakeun bae. Mane masih kekeh hayang sirah uing jeung indung uing. Kok bae lah ari memang bisa mah ngalaan sirah uing tina badan uing. Moal dikoretkeun ku uing mah. Asal ungkulan heula we ilmu indung uing ka tukang Jaka euy. Berarti si laing sakabeh kulipodaran ku aing. Ulah sabat kaniaya deuleu. Rasakeun ieu. Ya, corelat, celeng kolebat. Mbah Buyut giling-giling geus horeameun loba nyarita jigana teh. Harita ngacorelat luncat nibankeun panarajang ka tilu jirim anu keur narangtung. Jaka Satria harita nyurungkeun si Giwang sina mundur ka tukang. Nyi Ebah ngajorelat mapag panarajang lawan dituturkeun ku Jaka Satria. Hiat. Nyi Ebah jeung Jaka Satria geus pada ngarti. Musuh memang mibanda ilmu belut putih. Arek malas narajang teh jadi ragu-ragu. Sabab badan musuh bakal leueur karasana. Moal mental ku tenggeulan. Atuh duana jadi kompak baris ngincar panon musuh. Corelat celeng kolebat. Harita tilu jirim silih sambar adu jogol. Ala nyawa jeung ala kelemahan lawan masing-masing. Sadar kana kayaan lawan anu kumaha hebatna dina nyangking ilmu belut putih. Jaka Satria jeung Nyi Ebah langsung teu setengah-setengah deui mangsa ngalakukeun panarajang. Kabeh kakuatan jeung jurus-jurusna meh diketrukeun. Si Giwang mundur ngajauhan pakalangan bari ngagerentes dina jero hatena. Aduh, ieu mah kudu gancang dibantuan euy.
Mun teu aya bahan cilaka indung uing jeung Kang Jaka euy. Gitu gerentes hate si Giwang. Jika anu geus bisa ngajudi, kayaan Mbah Buyut giling-giling elmuna leuwih ngaronjat batan baheula. Bisa-bisa Jaka Satria jeung Nyi Ebah bakal kasorak eleh jajaten ku lawan. Ti heula mah Nyi Ebah atawa Jaka Satria oge masih kene sanggup mertahankeun diri katut kakuatanana sangkan teu nepi ka rubuh ku lawan. Tapi ayeuna mah bisa jadi robah kaayaan. Kajen maju duaan oge geus pasti maranehna nu bakal rubuh kitu ijiran si Giwang. Tarung lumangsung memang geus leuwih ti genep jurus. Nyi Ebah katut Jaka Satria masih kene bisa ngungkulan kagarangan lawan sarta males narajang. Anu diarah ku Jaka Satria jeung Nyi Ebah nyaeta sapasang panon Mbah Buyut giling-giling. Lantaran yakin eta titik kalemahan musuh teh. Tapi Mbah Buyut giling-giling oge mungguh teu mikeun mun panon waruga jalema anu keur diinjeumna dibocosan ku musuh. Nyi Ebah katut Jaka Satria gagal ngarangseg. Mbah Buyut giling-giling deui kiwari anu ngarangseg. Dampal sukuna meta pilih genti ngahantem dada lawan. Iuk jebron iuk jebron. Dalidug. Mimitina harita Nyi Ebah katut Jaka Satria kabeunangan kuruntuyan panrajang lawan. Mungguh nambahan yakin pikeun si Giwang mah Mbah Buyut giling-giling bakal aya di pihak anu unggul. Jaka Satria jeung Nyi Ebah tembong silih teuteup ngandung harti bari gentak pating corelat di laluncatan. Teruskeun lumakuna tarung kalayan pada ngaronjatkeun daya panarajangna tur silih bantuan nutupan celah kosong masing-masing. Jeleng kolebat. Jaka Satria ngolebat muruk katukangan badan lawan. Leungeun katuhuna meta ngait beheung lawan laju ngadengkek. Nyi Ebah datang ti hareup metakeun ramo-ramo leungeun pikeun nyolok panon musuh. Dina gerakan anu memang cepat. Ngan orokaya dua suku lawan teu cicingeun ngan sakilat mata ngacojo hulu angen Nyi Ebah. Iuk cakuk. Nyi Ebah ngagoa golosor. Beheungna lesot tina dengkekan leungeun Jaka Satria. Laju siku Mbah Buyut giling-giling meta ngadekuk kana hulu angen musuh. Hiuk kaduk. Jaka Satria muringis panona mulan sabab seueul hulu angenna di siku ku musuh. Dengkekanana lesot. Mbah Buyut giling-giling gancang malik sarta ngahiukeun peureupna ka palebah cukang irung Jaka Satria. Hiuk. Tapi eta teh gerakan tipuan wungkul. Sabab nalika Jaka Satria ngakiwarkeun sirahna ka kenca, nah kalakah dadana anu ngadon kabeunangan ku gempuran peureub lawan. Hiung jabrodug. Cengkang bangkieung dalideug. Jaka Satria jadi terus ngajengkang ka tukang, laju ngabangkieung dadalideugan. Hulu angeunna masih keneh karasa seueur. Nyi Ebah masih penasaran. Corelat jeleng. Harita ngagajleng deui luncat. Datang nanti tukangan badan lawan. Rasakeun sia. Hiya corelat jeleng hiuk cekuk jebron jelebet sorenak tolonyong. Tapi da angger atuh. Sanajan keuna oge panarajangna kana sasaran mungguh taya hartina. Sabab badan lawan leueur kalapis ku ilmu belut putih. Panarajang Nyi Ebah nyoledat ka gigir sarta mawa badan anu nolonjong ka hareup. Eta kayaan teh ku Mbah Buyut giling-giling jadi dipake kasempatan pikeun malas deui narajang kanu jadi lawan. Seeutik awakna ngagilir ka kenca semu nyerong. Disusul ku peureupna nu buleud ngahantem deui kana hulu angen Nyi Ebah. Hiuk caguk jengkang kedebut. Nyi Ebah akhirna mangajengkang rubuh maring lemah. Bari gulang-guling nahan ka nyeri. Tuasa deui nahan kakuatan lawan anu nyayang kana warugana. Aduh, tuhnya ceuk uing oge kumaha? Si mah jeung Kang Jaka bakal eleh jajaten euy. Uing kudu gancang ngabantu kicarana mah yo. Ceuk si Giwang bari gancang ngawatek
ajian ngarogoh Sukmana. Kitu nate si Giwang geus menerkeun diri, merenahkeun diri di tempat anu aman. Set kalayang Plus saterusna Sukmana si Giwang keluar tina raga badagna, laju mubus asup kana raga Jakasatria. Mbah Buyut giling-giling tembong keur nangtung gigireun Nyi Ebah anu masih ngagoler can waka bisa buru-buru hudang deui tina rubuna. Bangun anu terus pasrah kana kanyataan anu bakal karandapan, ukur bisa neuteup kanu jadi lawan bari rembay ku Cimata. Mbah Buyut giling-giling seuri ngumbar kasukana, bari ngomong pinuh ku kayakinan tindakan anu rek terus ngabinasakeun Nyi Ebah pasti bakal hasil. Maneh ayeuna geura saya gadiri deuleu Ebah. Hulu bakal pegat tina beuheung, leupas tina awak. Hulu maneh arek dibawa ku dewek Ebah. Bari neuteup antep kanu jadi lawan, Nyi Ebah kadenge nyarita pegat-pegat. Sok geura lakukeun. Mun sakirana Andika bener arek kabinasa kuring, lakukeun deuleu Buyut giling-giling. Akhirna jadi pasrah oge kana nasib maneh teh Ebah. Rasakeun sia paragat nyawa ilaing. Hiat. Mbah Buyut giling-giling geus ngangkat suku katuhuna ka luhur. Lempangan beuheung Nyi Ebah arek dicejekeun kana beuheung Nyi Ebah. Sakali ngajejak oge geus pasti bakal bubuk ancur jeung tulang-tulangna. Bisa-bisa sirah Nyi Ebah oge pasti bakal pegat dina beuheungna. Tapi acan oge Mbah Buyut giling-giling ngalakukeun pamaksudanana. Tapi acan oge Mbah Buyut giling-giling ngalaksanakeun pamaksudanana pikeun ngacejak beuheung Nyi Ebah. Anu mana Nyi Ebah geus meremkeun panona, bangun anu geus pasrah karena nasib anu bakal tumiba kana dirina. Ngadadak harita jejekan sukuna kandeg. Waktu celik kencana aya nu noel ti tukang. Heh, Jakasatria horeng anu noel kana ceuli Mbah Buyut giling-giling teh. Si lain ngadon tual toel kana ceuli dewek. Hayang milu di podaran ilain Jaka. Cek Mbah Buyut giling-giling bari neuteup antep. Uing lain hayang modar Mbah, tapi sabalikna uing hayang modaran maneh. Maneh mah geus lain waktuna kudu hirup deui di alam dunya euy. Maneh geus paeh Mbah euy. Mbah Buyut giling-giling jadi kerung, tapi trila gancang nyarita deui. Maneh mah angger bae kalakuan teh Giwang. Resep nyanding kana waruga batur. Rasakeun ieu hiat hiuk sauhu. Mbah Buyut giling-giling teu loba deui micen waktu anu teu puguh. Harita ngahiukeun peureupna ngarah kana gado lawan. Tapi gilak plos. Panarajang Mbah Buyut giling-giling mampu disingkahan ku Jakasatria. Jakasatria malah terus newak leungeun Mbah Buyut giling-giling ku leungeun kenca. Ngan orokaya ibaratna newak awak belut we leueur lesang. Leungeun Mbah Buyut giling-giling ngagolosor leupas tina ceklan Jakasatria sarta malik ngalakukeun panarajang susulan. Jeleng sauku kieu. Harita leungeun Mbah Buyut giling-giling meta deui ngarah kana ega burung musuh. Tapi Jakasatria anu kaancikan ku Sukmana si Giwang jadi gampang ngeunakar mangsa nyingkahan panarajang musuh. Jeleng jurelat plos. Mbah Buyut giling-giling jadi kekerot huntuna sarta panasaran ku kaparigelan lawan. Jurelat jeleng kolebat sauhu kieu. Beki garang jeung bayangan bae tindakan Mbah Buyut giling-giling. Harita terus ngarangseg ka Jakasatria anu cirimna tembong kokolebatan nambahan lingas. Sabalikna si Giwang teu wani gagabah ngalakukeun panarajang balesan kanu jadi lawan. Sapanjang musuh tetap ngagunakeun ilmu belut putih mah memang susah. Hiat. Dua jirim mangsa lumakuna tarung nepi kana tahapan ngadu kacepatan gerak masing-masing.
tembong jadi pating kolebat lir umpama kalangkang setan. Si Giwang anu ngancik dina raga Jaka Satria ras inget deui kana lebu atawah taneuh garing anu pernah bisa dipake ngalunturkeun ilmu belut putih lawan. Urang ajar muntung nyingkan wungkul jagunyuk ya. Mane mah eleh cepet teh kitu euy, amuk-amukan maju ah. Bari tarung teh harita duanana ngaromong silih tembalan. Goblok gunyuk ilaing Giwang ya. Mbah Buyut giling-giling beuki nambahan rasa kapanasaranana ku lawan anu bangun ngardak lincah. Si Giwang tambah ngaronjat elmuna. Ilmu silat si Giwang tangtu leuwih ngaronjat sarta mampu ngimbangan ajen pangarti Mbah Buyut giling-giling satu tasna narima ilmu tambahan teu Eyang Jabar Kuning guru utamana Ambu Sulasmi. Secara teu langsung si Giwang teh jadi adi sapaguron Ambu Sulasmi oge. Sedengkeun Nyi Ebah harita geus katempo nguniang hudang leumpang jumarijeug ngadeukeutan raga badag si Giwang. Timbul kareueus dina hatena sabab si Giwang tetela mibanda kemampuan anu teu sakabeh dipibanda ku para jago. Sedengkeun Jaka Satria masih ngahaja nyingkahan serangan lawan can ngalakukeun deui panerajang balesan saat can menang kesik garing jang merukeun ilmu belut putih musuh. Celeng Mbah Buyut giling-giling loncat ka tukang bari ngahegak ngatur napasna. Ngudag jeri melawan teu beunang-beunang akhirna manehna ngadon ngagajleng ka tukang. Jaka Satria sorangan jadi aya kasempetan pikeun ngalakukeun tindakan ngarawu kesik garing sarta ngacorelat deui narajang kanu jadi lawan anu masih ngahegak. Mbah Buyut giling-giling gancang ngimbangan deui daya panarajang lawan. corelat jeung suku kieu. Tapi tina kayaan keur kitu. Nah atuh ujug-ujug eueuh waktos kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.